Ampun. Terus sangka teh Kang Bandi teh lain. Lain. Allah ilaha illallah nuhun. Ka mana wungkul atuh? Jawara yeuh. Ini gua sebenarnya jawara Betawi apa nih? Pala gua kegedean, peci gua jadi kek. Peci mendem begini gua jadi kayak anak kura nih, Pot. Jika kura-kura ninja. Aduh, menawi teh putra buah Pak Hasan di Banten. Tuna lampah eta. Duh, ya inggih. Kacarios ieu Semar anu nuju ngababakan ngecek ngebur melak tandur. Dumeh parantos aya cur-curan deui hujan. Sumuhun. Ngalih tina usum halodok kana ngiji. Jang, Kulan uang. Kakang Silaing bawa pacul gitu Jang. Oh mangga. Oh, kurang melak tomat. Pada Malawija deui wate. Anu kakalerna tanu soka keum parean. Parean kadinya. Belah tongohna urang melak tomat, surawung, leunca, cengek. Alah eta we kulan. Tah anu kakiduna upelakan ketan pa jeung anu kabulah kulon jual. Sia mah da kitu wae kalakuan teh. Alah. Anu belakang jadi. Ya, Akang. singah urang jaipongan ngahibur tahun baru euy. Oh, boleh, boleh. Urang sararea urang mukakeun lamaran anu anyar. Mangga. Heuh. Mangga. Rek mulang ka memelangan sok sinah kebalik Pandai kadang anu mulia tangtos ser pahaji yoyo panjalu tangtos ser kadang Aduh. tapi nya kedap kepat kuko kodal hebat kuko kodal panjang neni wah Salaya. kumaha Pak Haji Sidi Duh. lekanan paring araya pawahyu apandi Pararunten deh ka Pararuntan ya. Apa Haji Sidik pararuntan akan kepada hiburan. Allah, Bang. Duh. Duh. Huh. Allah. Salaya. Bang. Edas. Salah sok jadi tukengan Kang Ujang Moyono Allah. 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 pada raya harga kurang jajang-jajangan ganyang minang Aduh. Allah. Bang. Kunaon? Kunaon? Nah, make kunaon? Oh, naon nincak Nah, naon? teu kadeuleu. Nincak naon atuh akang teh. Aing jiga iguananya. Alah. Alah. Nah, dek dipacu teh parean geuning tuh. Tama sawah tetangga geuning teh mah. Anu batur teh mah. Papanerian dek mah ya. Montong sareuris ya. Anu batur teh mah. Aduh dewek alus ngigel bieu nya. Alus Kang. Da kusare dipuji da batur mah geuleuheun geuning. Alus kawas Eh. kawas hap-hap. Alah. Antong mah kejeng jiga hap-hap.
awas hap-hap ulah sok ngahina ka jelema mah. lain ngahina eta keur kokoronanganana Urang teh sarerea kudu mere spirit. mere perangsang Perangsang ka dulur-dulur urang nu di kampung nu di padesaan supaya dina tahun anyar dina 2007 ieu teh bisa ngaronjat dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan nagara jeung bangsa. Heuh. amin Tuh kitu. amin da laras Tingkatkeun. Tah, hayu urang dararemo. naon demo naon Tah, carana genti. ngagentina Ai demo alet-aletan we jeung ngaruksak pangwangunan mah atuh eta mah sarua we jeung nemongkeun kelemahan diri urang. Heuh. teu prop Tah, ayeuna demo ti mimiti kiai nu kagungan pasantren murid-muridna kerahkeun cenah arinit. amana Guru-guru nya dosen-dosen di universitas anu di SD anu di SMP guru-guruna abringkeun dina saminggu naon saminggu sapoe mah saminggu sakali saminggu sakali mah naon demo ka mana urang melakeun tatangkalan tutuwuhan binihna menta ka pamarentah oh eta sadiakeun heueuh bener atuh di kebon saha we di antarana suku nangka manalika nya heuh jarak di kebon saha heug pihapekeun can anu boga kebon oh bener pek mere kitu hasilna ngan ulah dituar ulah ditua sabab naon kulobana tatangkalan teh bakal ngadatangkeun sumber cai ayeuna teh cai teh geus manaraha maraha bener Kang di mana geura pek sia di mana halodo teh geuningan wah 1.500 teh sabotol cai teh teh cai teu saliter-liter acan oh bener Kang nya bener oh nama kaindahan ongkoh da eta mah dina jalur pangeran bener ibadah teh ngelestarikeun alam oge heuh da ieu teh nu saha teh alam teh cing nya nya dan urang saur Bapak Bupati Kabupaten Bandung mengeningan masyarakat teh nyaeta anu berbasis religius kultura jeung wawasan lingkungan betul pan saur Pak Obar ge kitu saur Pak Obar oge nya cantik Bapak Gubernur Memet Rohamat di Bekasi Bekasi Metro Jazz apa sih Metro Jazz naon Metro teh Memet Rohamat suka ai Jazz teh Jejen Sayuti pira kulali heeh suka teh Metro Jazz teh Metro Mini nu gawe ka urang Cibingbin Kuningan ye sok masyarakatna ngadaroa kayaknya Pama Metro Rohamat teh urang Kuningan teh heeh urang Kuningan putra balalager teh ka dewek komo Pak Bambang Sulaksana mah ulah lalawora deuleu bebandingan pisan jeung Pak Haji Sidik mah bageurna teh Pak Haji Dedi Mulyadi we sami teh ge calon Bupati Purwakarta teh mah urang rojong ku sararea urang doakeun euna aing ngadoakeun jelema salah henteu saha-saha oge doakeun we cing salalamet rek nu hideung boh salamet dunyana boh salamet akhiratna akhiratna murokan ya heuh sok lah nah aing mau masieun kitu ceuk aing oge aing nyalametkeun nu bener teu bener pokona hiji-hijina televisi anu sok ngagelarkeun seni tradisi wayang golek TPI dina tahun baru ieu mudah-mudahan langkung ngaronjat hidup TPI hidup tetep jaya jaya gitu tah aing oge jaya di udara Duduh. Ampun. Teu sangka teh Kang Bandi teh lain. Lain. Allah ilaha illallah nuhun. Ka mana wungkul atuh? Jawara yeuh. Ini gua sebenarnya jawara Betawi apa nih? Pala gua kegedean, peci gua jadi kek. Peci mendem begini gua jadi kayak anak kura nih, Pot. Jika kura-kura ninja. Aduh. Mana we teh putra buah Pak Hasan di Banten? Hah? Anak buah Pak Hasan dari Banten? Belum, bukan ya? Oh, bukan. Gua pendekar Betawi dari Bojong Kenyot. Oh, Bojong Kenyot. Bojong Kenyot. Aduh, desa Bareureum. Jadi apaan? Desa Bareureum, apa di Kenyot masuk Beureum? Bereureum. Beureum tahu Beureum? Beureum. Merah.
Merah. Iya, Iya, iya merah. pendekar kenyot. Merah-merah aja jangan pakai berem-berem. Iya kan kalau leher dikenyot suka merah. Gitu maksud gue. Ah, Dikenyot Wah. kurengit maksudnya na teteh. Wah. Iya. Bagaimana orang lo kayu aja ngomong. Bukan gitu mah. Pot nih ngomong-ngomong siapa yang ngawin ini anak buah lo pada prasmanan begini.